Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru muku abdi kahormat, sareng sadaya rerencangan ka abdi didulungan. Puji sinar syukur urang sanggakeun kana Maha Suci nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Sabab kuikina arurang sadaya tiasa kuliah. Salawat sinar salam mulia dicurah limpahkeun ka junjungan alam yang Nabi Muhammad. Abdi di dieu bade ngabahas perkawis sakitu. Katertiban teh penting pisan komo jeung urang barudak sakola. Ketertiban kudu diutamakeun komo di sekolah. Arurang sebagai siswa-siswi SMK kudu bisa ngajaga ketertiban. Utamana tertib upacara, ngalaksanakeun piket, ngaakeun sagala aturan-aturanna, ngajaga kebersihan, abus tepat waktu. Hayu urang budayakeun sifat siswa-siswi nu tertib, sangka sakola arurang bisa tenang jeung damai. Nu sakitu tiasa abdi sampaikeun punten upami aya